Kinar. Udah siap ya semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup waktu Nurahayu ninggal mangsa sampurna. Dinten ieu, dinten Kemis kaping 8 tahun 2023 mangrupikeun dinten anu pamindahna. Wirah-urang sadaya habaris kasuntenan tatamu agung, tatamu anu parantos diaki-aki kita tadi, didago-dago ti bareto, kiwari geus cunduk kana mangsana. Kukituna mangga urang mapang calon panganten-panganten. Tawis panampian tatamu, tanda kamemet kadodo, tawis asih juga kasih, tanda tresna jeung kanyaa, sumangga gerak kalungkeun eta manglet tawis pangulung hadap asih ka mana. Mangga Bapak Ibu dikawinkeun. Hatur wilujeng sumping calon pamegat miwah rombongan tutut gunung keong reuma sumangga gerak cari. Biasa dilebetkan heula pangcarikan anu paling payun, prasmajan pamonten. Saupami teu kamasihan pangcarikan, sumangga tiasa merenangkeun diriنا sumbangan orang sangkan raos. Tumaninah dina ngiringan ieu calagara. Insyaallah sakedap deui calagara baris teu kawingan. Sateu acan dikawitan, haturan uningan pasadaya tamu undangan naik ka lumangsung calagara dipihareup. Tiasa ngajagi katartiban ieu calagara. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jeung sawarehna tina ayat-ayatna yen anjeunna ngaliugakeun ti maraneh jodoh-jodoh supaya maraneh ngarasa tentrem jeung maranehna. Sarta anjeunna ngajadikeun kacinta jeung kanyaah antara maraneh. Saestuna dina anu karitu teh kakandung ayat-ayat pikeun kaum anu malikiran. Sugrining puji anu jadi pamatri ati urang sanggakeun ka Gusti Ilahi Rabbi. Shalawat miwah salam mugia dikocokeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kusim kuring dipikahormat Ibu kali Bapak keluarga besar calon pengantin pamegat, Ibu kali Bapak keluarga besar calon pengantin istri, Bapak kali Ibu miwah Ibu anu sami rawuh dina ieu patempatan. Niti waji gemestari ninggal mangsa anu sampurna. Dinten ieu mangrupi dinten anu pamendahna wirah urang sadayana kapanjangkeun saksi ngadahuk ngajuntuk ring ramina dua insan anu parantos pasini janji. Nyatana pangersa Neng Deviana Kacep Hajat Simkuring Peng Alda jeung Lula
Baris nyarengan Bapak Ibu sadayana dina calajara dinten ayeuna calon panganten panggilan kanggo ngadalkeun eusi abdi pangbiasasana ngawaca balalangkeun pamaksana kagersana Dr. Daryl Agala Adiansyah dihaturana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Bapak, Ukatawi, miwah Ibu Fauziah Atia Putri, rawuh para wargi anu sami hadir, sepuhna alumna istri sareng panggih kaum sadayana. Pangapunten nyuhunkeun mugi dina gawe anu menih manah anu setra. Sarehna ieu aya anu bareka piunjuk. Mung nyaeta mugi agung cukup umur neda jembar hapuntenan. Sarahing nyarios sabeong pentor tuna tina pangabisa kawatos sanes ahwina. Kawakilan ku Bapak Dapin Asgar Ridwan miwah barakanca sadaya ieu anu sami dongkap ti Bandung ka dieu. Nyanggakeun sewu-sewu nuhun laksa-laksa kabingahan sarehna Bapak miwah Ibu sareng para wargi sadaya barantos sami utur kalbu nampi ieu rombongan anu sakieu matak pikabetahanana. Estu abot nyuhun abot nanggung abot naremakeun. Sawasuna agung-agungnya para jembar-jembar hapuntenna anu disuhunkeun. Wireh estu dongkap teh wungkul matak sesah bae, matak cua bae, teu aya bema karama, taya peurangana. Dupi pangandongkap kantenan aya pisan anu dipimaksa, kapangkon Bapak kali Ibu. Nyaeta maksud nyambung saur tuga punggur misian janji pasti. Pun anak anu jenenganana Hansenggo bade ditikahkan ka Atayana Deviana Arisandi ayeuna seja kasanggakan pun anak. Sanggem parimaos tea mah geutinga satetes. Ramutna salamban ambakanana sanami. Kabodoangana kayeureug katagihanana. Kaepangana siangna wengina. Iwang awam margadina. Katinggam pangpung diudak mau. Sumangga nyanggakeun. Sareng sanaos kalintan ajrena lebih ti utami tambah nalang kewang kasanggakeun babatunana. Sarembut samerang nyamun bola pecah salah rubah sareng akeun. Ngabanjol-banjol kanu dikenakeun sanaos teu aya tingalikanan, teu aya kuburanana koyong ditampi. Pamungkas pihatur ngendak ka Gusti Maha Suci. Mugi-mugi dina madina sareng sagabeting kalungan damai. Lungsur langsar beres roas teu aya kitu sunareng kieu. Atuh anu ditikahkeun salajengna mugi-mugi labar rambut runtut raut pulus bagus panjang punjung. Luhur duta gede dunia. Jetnika sapa paosna laki rabina Hansenggo saking putra Bapak miwah Ibu dieu. Amin. Hatur sewu nuhun kana parantosanana. Neda tawakuf tina sanes kanton kagihanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Daryl. Alhamdulillah para wargi sadaya nembe parantos ka seksili ku urang sadayana gerentas kalbu ti sesepuh calon panganten pamunggat sumpingna ka ieu patempatan teh horeng lain jantung tabu laku lain lunta tanpa seja jauna dijujuk agam diterang geuning aya pamaksudan anu kacidari mulyana seja nantelakeun janji nganter mulaki robi manjakeun silatu. Supados tina kolong teh kana waktos sumaga urang pertembayan baik calagara dinten ayeuna ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim.
Salajengna supados ieu cara gara lakon barokah sumangga ulang sami-sami dangukeun gabungan ayat suci Al-Qur'an jeung shalawat anu bersih kapayurkeun kursana Ustaz Rafki Muhammad Zaki kalayan kehormatan disanggakeun ka materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalaqalakum min anfusikum azwajan lataskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jeung sawareh tina ayat-ayatna yen anjeunna ngayugakeun pikeun maraneh jodoh-jodoh supaya maraneh merasa tentrem jeung maranehna sarta anjeunna ngajadikeun kacinta jeung kanyaah antara maraneh. Sastuna dina anu karitu teh kakandung ayat-ayat pikeun kaum anu malikina. Dia wae pamanten janten ulah wadi anu sakinah mawadah warahmah. Bagja lahir sinaring batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun pisan Ustaz Zaki. Sim kuring saestuna ngan ukur dharma tuasa panjang carita kanggo pangwalana sumangga kakersana Ibu Gendis Anjani kalayan kahormatan dihaturan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji anu jadi pangais hati, puji anu jadi panghias rasa, puji urang sanggekeun ka Gusti Nu Maha Suci nyaeta Allah Rabbul Izzati. Puja urang sanggekeun ka Nu Maha Kawasa nyaeta Allah Azza wa Jalla anu mana lebih wanci anu mistari ninggal dina mangsa anu begina. Takdir tetiasa dipikir, qadar tetiasa disinggah urang sadayana. Bapak Muhammad Davin Askarizwan, miwah Ibu Kinaria Ataya Kamila, sinarep paluargi sadaya anu sami kempel ayeuna dieu. Kawakilan ku Bapak Dava Lukateli nyanggakeun haturan sumbing disarengan ku laksa geti kabingahan kasadaya nu sarunting. Kaluhur disarengan bari nyandep di pangantenan Cep Hansenggo anu diajeng-ajeng pisan siang kalayan muni. Laju dipasrahkan pisan anu kanten ditampi ku asta kali kasugeng kalingga murda. Binarungan dina asmawarta muda bibingan anu teu aya hinggana. Kitu deui cacat dakanana. Sanaos henteu diantos-antos ditampi pisan, henteu ditendeli handap-handap estu disuhun dina embun-embunan. Sarta mugi-mugi jadi kamampaatana kanggo barudak jiwa urang sadaya nu janten sepurna. Sawangsuna mugi agensi hapuntenna dina sagala rupi kakirangan jiwa kajinggalan dina ieu panampian kanu sarembing boh sifatna boh carana tata sinareun dasana anu mata ngajahatkeun mamanahan. Kitu deui dina jamuanana anu mung sakabehna pisan tebih tina kautamian. Mugi ulah kirang-kirangnya ngahapunten kawantos sanes pisan kurang-kirang upami nanging kumaha dan mung sakinya kaayaan. Pungkasaning pihatur sami-sami naneda. Mugi-mugi paneja barudak anu bade jatuh rami miwa pamaksadan sepuna sadaya jabaku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu sifat Rahman Rahim sarta kening sapaati Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lulus mulus, lungsur-lungsur, beres, roes, laksana tanpa kuciwa. Amin. Hatur sewu sembah nuhun kana paratosanana. Neda tawakuf dina sanes kanten kakiranganna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingah Gendis, bingah kagiri-giri, bingah amal wata sutta, bingah nutaya papadana. Sesepuh calon
calon panganten pameugeut parantos wakca galaka kana sakumaha nu dipimaksana. Kitu oge sesepuh calon panganten istri parantos ngawaler malah parantos ditampi ku kabingahan. Disuhun dina embung-embungan pamugi silaturahmi nu dipimasan tiasa manjang nuju ka syurgana Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga ayeuna bade simbolis seserahan simbolis Ibu Kinare di keluarga pameugeut tiasa ngadeg. Ayeuna bade seserahan simbolis ka keluarga istri mangga Ibu Fauzia tiasa ngadeg kabeh. Fotografer tiasa dibawa heula. Fotografer punten. Mangga diatur heula posena. Posisina mohon Hiji, dua, tilu. mohon sakali gede. Hiji, dua, tilu. Hatur nuhun. Hatur nuhun Ibu tiasa cari deui. Para wargi sadayana, bismillah purwawiwitan ugar pakaitna patali asih. Neng Deviana Kacat Hansen janji urang pastikeun supaya urang nyatakeun lebih seja mangnyata ngedapanak sengit di para wargi sadayana. Majelis akad nikah sejadi kawin. Kanggo salajengna dihaturanan ka panghulu nanging satu acana dihaturan ka Pak Ustad Rafki ngadugikeun khotbah nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji anu jadi pamai sakti, puja anu jadi pamai asasat, puji orang sambakan ka Gusti Maha Suci nyaeta Allah Rabbul Izzati. Puja orang sambakan ka Maha Kuasa nyaeta Allah Azza wa Jalla. Anu mana nutih wanci anu mustahil ninggalina mangsa anu yudina. Takdir katiasa dipungkir kalau katiasa bisina orang sedayana. Di masyarakat ieu tiasa ieu mumpulung ataupun laung pampok jengkok patepang wajah dina haflah mubarakah. Mudah-mudahan ieu iman sing dijantegkeun ku Allah, sing dicatetkeun dina hiji kasayang engke dieu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tahilap sholawat sinareng salam mugia sing dikucurkan oge dikasetan ka junjungan urang sadayana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge kula wagina sahabatna tabiin sareng tabiatna tuk dugi ka urang sadayana anu hadir dina ieu tempat. Mudah-mudahan kenging syafaatna di yaumul kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, lamun urang membahas nikah minimalna bakal aya 4 patarusan. Muka hiji naon ngaran nikah, muka 2 saha anu kudu nikah, muka 3 kasaha kudu nikah, muka 4 naon bae langkah-langkah sabada nikah. Kahiji naon ari ngaran nikah. Anu mana ngaran nikah teh muncul bahasa sarimah takdir. Nikah muncul musakola mah definisi ieu kabagi 2. Muka hiji secara etimologi rugoy. Muka 2 secara terminologi istilah. Tegas nama salaki kudu bisa memperlakukan istrina kalawan alus atau salaki teh kudu hafal kana hak dan kewajiban. Anu mana kewajiban teh nyaeta ngimahin sing pabeuh, make anu weuteuh, ngalaban sing nanti kasebeuh. Kitu deui istri sing apal kana hak jeung kewajibanna. Anu mana upama duana tiasa melaksanakan kana tugas jeung kewajibanna.
bakal kawujud keluarga anu mawadah warahmah tur sakinah. Nyaeta keluarga anu bahagia, keluarga anu diselimuti ku cinta sareng kasih sayang. Singkatna maka cai jadi salawi, kadaret jadi saloga, kacai daret ngaji, kadaret daret sholat. Seieu sekata, seieu sejalan untuk tahun saluna dugi ka paketer bahkan dugi ka poe kiamat. Supaya panganten tetap saluna, urang kudu yakin men ieu jodoh takdir ti Gusti. Hadirin sakalian, bina sakitu disimpulin kira mampuna nedadi hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ustaz Zaki. Selanjutnya akan pada dimulai. Cep Hansen tiasa minta doa restu heula ka ibu, ka bapak. Merek tiasa lancar acarana. Tiasa sakinah mawadah warahmah keluargana. Dilanjut ke depan. Selanjutnya kapal penghulu Bapak Hajar Ahmad semoga paling Pak kasaksi oge serta Bapak calon pengantin istri Bapak Dahulu Kateli mangga Pak paling saksi paling Silakan kanggo dia bisa. kunci anu atas ditunggu anu nanyojo urang badenya orang calon pengantin wanujana. Neng Deviana atau siap? Siap? Saya mangga kanggo lebet karohangan. Mangga Neng. Aduh, menggigit. Subhanallah bisa ya teh. Kira sebelum mati Nyaman tas tadi kawinan. atau siap cek? Bapak atau siap? Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hayu urang sangakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Nu mana dinten ieu urang tiasa nempel dina acara akad nikah kalian sehat walafiat. Saacan kana akad nikah, sing kuring saja mastikeun heula, ngecek heula biodata calon pengantin. Leres nami neng teh Atalia Deviana. Leres tanggal lahir teh 7 Agustus 2006.
suami AA leres namina Hansenko. Tanggal lahirna 2 Januari 2006 leres. Dupi neng sarang adeh atas nikah san. Itu pamit gitu mah. Saksina pas saya. Leres namina Brian Aristo. Upamia leres namina Delviansyah. Bapaknya Walina. Nikah kena bade diwakilkan atau langsung Pak? Atau langsung? Enggak, terus orang kawitan memasukkan Al-Fatihah, istighfar, sarang syahadat, sasarangannya Al-Fatihah. Sok orang kawitan. Sok salaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak nikahkan jeung kawinkan anjeun ka putri teges Bapak Neng Atalia Deviana Arisandi kalayang nganggo mas kawin ku saparapat alat salat dibayar kontan. Tarima abdi nikah ka putri Bapak Neng Atalia Deviana Arisandi binti Dafal Kateli kalayang nganggo mas kawin ku saparakat alat salat dibayar kontan. Mau saksi? Sah. Hatur nuhun Bapak. Alhamdulillah acara inti parantos rengse. Ayeuna urang foto session heula. Mangga. Neng, silakan mangga. Harta berapa? Buku nikahnya dipamer. Cincina. Mangga salajengna seserahan mas kawinna tiasa ditambah Cincina. Mangga cincina dipasang. Aduh, mangga desa Dewi. Pernah mangga. Boleh tepuk tangannya para pemirsa. Alhamdulillah sah. Saha. Mangga salajengna seserahan mas kawin oleh Jack Hansen ya. Di Candak mas kawin. Saunya dicandak, nuhun. Tutupkan abinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngomik ya pasti. Sareng ieu
Sareng ieu Kang Hansen lajengkeun mas kawin Kang Hansen lajengkeun mas kawin saperangkat alat salat saperangkat alat salat kangge dianggo Neng Devi. kangge dianggo Neng Devi. Mugi-mugi tiasa manfaat sareng barokah salamina. Mangga Neng Devi tuturkeun. Alhamdulillah. Hatur nuhun Kang Hansen. Katampi pisan mas kawina. Saperangkat alat salat. Insya Allah. Kaanggo pisan sareng barokah. Amin. Mangga biasa fotografer pada dipoto gelap. Tuh, hiji dua tilu. Alhamdulillah. Salajengna ayeuna bade prosesi sungkeman. Kata sepuh di panganten dihaturan kanggo cari dina kursi nuntos disediakeun. Mangga tiasa ibu bapak cari dina kursi apa disediakeun. Cak Hansen lagi tiasa ngangkat saperangkat. Semoga ngadeg ka ibu dan bapaknya masing-masing. Silakan, mangga. Ibu, dinten ieu putra nyaluhur napangtona salira ibu sajaneda dihapunten tina sugriwing dosa sareng kalepatan putra. Rumaos putra teh estuneng teu weleh ngaruhkeun sareng ngarepokeun. Tiwangki dikandung salami salapan sasi. Dirorok diorok, ditimang ti bubudak, tuk dugi kaki wari, abdi sawawa teu acan, kantos abdi naur pamulang tarima. Beteguhan teu kapegat ku pancen sanes. Nanging mugia ibu meninggali ngalunjurkeun jiat panggularehna putra sedang nambah kehidupan rumah tangga. Kalayang pidoa sinareng restu ibu putra ngeprih kakaridoan ilahi. Mangga dilanjut ka bapak. Bapak, mugia ditampi semasa guru putra. Dinten ieu putra nembrakeun panampian anu teu aya hinggana. Kana sagala rupi kadeudeul sareng bimbingan bapa anu mulia. Ngati ngadidik, ngabing siang sareng wengi, dugi kaki wari putra nincang rarabi. Mugi bapa ngajurung ku siti doa. Putra sing teu nemu, jatining bagja enggoning ngambah sagara bantai rupa penata. Mangga Neng Devi Cak Hansen ka ibu mertuana ka bapak mertuana ayeuna. Ibu, tiwangit dinten ieu putra sedang nyuruh dina kawenangan ibu yang kaum ibu. Mugia ditampil ya putra perkuhinis ulah dugi ka tumarumpang ngabimbing putra lir ka putra pituyeun. Idit pentingna datang berangna putra neda pangalingaan ngedajian pidua. Mugi putra tiasa nyubadanan sagala rupi pancen kahirupan anu sae munggah Allah Subhanahu wa taala. Mangga dilanjut ka bapak. Bapak, tiwangit dinten ieu putra sedang minuruh dina kaweningan kaum bapak. Mugia ditampil lir putra perkuhinis ulah dugi katumarumpang ngabimbing putra lir ka putra pituyeun. Indit pentingna datang berangna putra neda pangalingaan ngedajian bidua mugi putra
tiasa nyebadanan sagala rupi pancen kahirupan anu sae munggu Allah Subhanahu wa taala. Mangga japansen yang ini tiasa cari masih. Supaya panganten lingkung layar, hayu orang sakseni prosesi kuat lingkung. Ieu teh ngangrupi simbol yen pasangan teh kudu silih asih, silih pikanyahan. Mangga. Mangga. Ibu, Bapak, Neng, Cep. Udah? Sok mangga disuapan. Ibu kala ibu kandungna, bapana kami nantuna. Sok mangga heup. Kumaha? Aduh. Sok dikunyah heula, diteuleun heula, mangga. Atas. Minum. Kabuhulan. Kada minum heula. Ngaleueun. Mangga. Ya udah. Jawa kata Ica. Mangga ayeuna Bapak ka nantuna masing-masing. Alhamdulillah. Alhamdulillah kenyang mun ieu mah. Bapak Ibu tiasa cari. Ayeuna susuapanna Neng Devi jeung Hansen mah nya atuh. Sok mangga. Sok mangga atuh. Ambil. Nek hiji-hiji. Tanganna kieu. Dikeun. Neng Devi tiasa tanganna diketok Hansen. Nuhun. Cak Hansen oge cari. Nah. Aduh, ini mesra ya, pengantin baru. Pengantin anyar. Sok mangga meni mesra suapan. Sok. Aduh. Beren. Sok mangga. Mangga, Neng Cep. Isi surat ya. Isi surat ceket. Terus. Salajengna hayu urang atuh parebut bakakak. Mangga cepet hayangna ke pengantin. Mangga. Nah, biasa juga. Iya. Pegang di pinggir deh. Pegang. Nun, jangan siaran, alhamdulillah. Masing-masing pegang tangan. Sok dulu. Biasa. Kasih. Diangkat ke atas, ke atas sayapnya. Angkat ke atas mungkin sayapnya. Diangkat ke atas, ditarik. Parebut. Hiji. Parebut. Hiji, 2, 3. Alhamdulillah. Mangga ayeuna biasa dilanjut? Biasa. Iya.
Dok, ngakuin dok. Biasa ya lain USA, orang Sunda asli. Sunda biasa dipegang begini. Enggak biasa dibantu. Dibakar gerak. Mohon. Salah satu dijawabkan kalau kandungannya. Mangga dipatahkan, dipicen. Wih, tenaga kuat. Wih. Dilempar. Sayana bisa nunggulannya. Sampai sepertinya di atas. Mangga biasa dijejak sebelumnya tipis 2 kilo. Wah, nanya-nanya. Ya, jika Chef Hansen biasa ngilu Avenger. Kuat besar ya kamar. Jadi superhero. Neng Devi. Nasi. Kasih mah. Dibanjur ke Dina. Oke. Mangga biasa dilampin heula sampean. Alhamdulillah biasa dicegat dari kendina. Diputar-putar kendina, diputar-putar heula. Dipecahkeun kendina. 1, 2, 3. Rumah saya. Kada kagibuk. Nuhun dilanjut atuh. Alhamdulillah acara kendina geus dilempar, endogna geus dipencet, terus suap-suapan tadi melesainya. ayeuna acara salanjutna nyaeta sawer. Kapager ayu mangga disiapkeun permen sareng koina. Oke kapager bagus mangga disiapkeun payungna. Sawer ya. Oke, siap. Enggak. Mangga biasa pager ayeuna mangga. Biasa disawer heula tuh. Mangga biasa Bapak bercanda. Bapak Ibu biasa dicanda heula sama Tamu ngumpul tamu. Ngumpul para tamu atuh ya. Ada di sawer teh kumaha ya. Geus langsung kan kieu mah kumaha teh joget. Bangga, Bapak disawer. Yo
Enggak, Bapak, Ibu, Tiasa, ada foto kapan dia? Tiasa, ada nggak? Ibunya Tiasa di dia. Mangga fotografer, mana fotografer? Mangga Tiasa di foto heula. Senyumnya lebar tuh, udah sakirnya. Alhamdulillah. Setelah penantian berapa tahun ya dia teh? 10? 9? Hiji dua tilu, cepret. Hiji dua tilu. Senyum Pepsodent, jangan lupa senyum Pepsodent. Balik candy dan teman sama Trena ini mah candy-nya. Coba bilang A. Bilang cheese. Bilang U. Mangga ayeuna di pamanggeun, mangga Ibu Bapak pasti cari deui. J2 tilu. J2 tilu. Mana Serina tuh ada? Bilang A. Kirang tarik. Bilang A. Mohon asosnya. Ayeuna mangga biasa adi-adina bade. Ayeuna Ibu, Bapak biasa tarik dari J2 tilu. Nika nulis kieu nya. J2 tilu. Nika nulis kieu. Ieu mah digana dalam make kayak tahun hari lahir suaranya. Mangga biasa Bapak Ibu foto keluarga besar. Mangga fotografer cekak-cekak deh. Bilang A. Bilang sa. Oke, mantap. Alhamdulillah. Nanti ya sekali di. Lagi. Oh, maaf. Ya. Tuh agak lagi coba kaget nunjuk ya. Ya. Tuh agak Alhamdulillah, ayeuna tiasa kali ini. Panggil ibu guru, bapak guru, ibu bapak guru tiasa di foto. J2 tilu. Senyumna, sing sumringah. J2 tilu. Alhamdulillah. Wargi, saka oge rerencangan wargi, salitan deui lujeng Deviana saka oge Hansen, luhur pernikahanna. Mugi-mugi perkawis saudari anu sae sok menyertai marane dua. Sakinah mawaddah warahmah. Ditunggu omongannya ya. Ditunggu omongannya ya. Saya kamu gitu, dugi di diwari. Abdillah, Abdi Alda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lagunya mana ini? Makan.